deh. Iya deh. Ay. Jelema euy. Ah, tanya. Punten Kang. Bade teu makawe teu. On. Pami ka hotel Ordi Gejer paling mana? Hah? Partai jejer. Heeh. Iya, Kang. Tuh, jadi itu tuh. Aya belokan, akang ulah belok. Heeh. Lurus we ka itu lurus. Belok kanan, entong belok. Lurus we lurus. Nah, tadinya jalan. Juk. Oh ya, atuh kenuhun atuh. Hah, sok. Kang. Dia bade dagos deui. Pami ka jalan pasar, anu ka pasar ka mana sih? Sing bener atuh kita ke pasar ke mana? Itu tadi mah ke hotel. Cuman sekalian ka pasar. Paling mana? Ya, arwahnya di itu belokan. Heeh. Tadi mah kan lurus. Heeh. Tah nama jalan belok mah jalan tukang. Jalan tukang. Arwah tuh tong belok hanya lurus we. Lurus tuh. Di itu kayak jelema lobanya rame pokoknya. Tah eta bagi pasar. Baju Gitu? geus. Geus. Ya nuhun atuh. Ya, juk. Iya jelema teh ah. Kang punten, bade teu maka sekali deui. Geus balik di maneh. Pami ka rumah sakit jalan ka paling mana? Dia nya dijelaskeun ku aing. Ya, Kang, tuh di belah ditu aya jalan nya. Aya jalan bari tuh. Akang mentas. Cicing di tengah. Cicing di tengah kayak aya truk tuh taruh datangnya. Jebret dan nabrak akang, tangke akang nyaho rumah sakit di mana? Waduh, siapa? Kita modak goblok gitu mah. Bah, assalamualaikum. Ah, mana nih? Nah, kita juga ngajak, itu ngajak ka dieu. Ngajak ka mana? Ka Balien, ka Ulin. Lain, Bah. Nah, Rek aya tanyakeun ka Abah. naon nya naon? Ye, lamun aya budak parawan ya ye. Heuh. Reuneuh tah ku kabogohna teh. Terus Eta teh wajib tanggung jawab teu? nyaho. Oh, atuh di mana-mana ge anu wani berbuat mah kudu daek tanggung jawab. Tapi Bah, lamun kolotna adat-adatan bari jeung tengah restuan kumaha eta? Ya, lamun aya kolot, adat-adatan gitu, kamu bari jeung tengah restuan, eta mah kolotnya goblok ketemu gitu mah. Oh gitu, Bah. Ari kitu mah atuh ayeuna bonen geus lega, Bah. Lega naon? Lega. Jadi Naon ya? ieu Bah, ieu teh ieu. Bonen rek terus terang ka Abah nya. Nyaho kudu terus terang. Bahwa budak Abah teh geus rieuh ku bonen 3 bulan. Hah? A few moments later. Telah kesel mah. Ece merek nyebutan bulu kelek we. Ini kepala ranjang nih bulu kelek teh. Salaki bisi rujiteun. Cak, ih, katarangan dah mengata aja. Alhamdulillah. Cak nggak apa Cak? Apa naon? Ih, apa nih lembar orang tak ayah nama ayah Bang Emuk. Ih, Bang Emo. Apa lu cuma? nggak tahu lah, tak apa hai orang kayak itu, batu mah nggak sekarang lamring kayak itu, ayo. Ih, cepopon. Kan itu kudu mandi heula, kudu dandan heula ame glowing. Kejeng kudu mandi aja, lali lama nih dandan heula mah, ayo ibu duyuk. Kira aja. Ari Bang Emok teh
ganteng, bujangan apa duda? Tah eta nu yang kusut teh. Ih, asa begitu nyambung, jual ganteng, jual duda. Ayo cemi, nya gemes itu Bang Emok talent eta. Aduh, aing euy. Anjir. Nah, Oh, katiris hujan-hujan gitu. mungkin baik mah eta. Teh. Mah iya. Teh, Udah aing mana nih ya sarudet. galau. Galah kunaon atuh? Aing diputuskeun anjir. Diputuskeun sa si Ela. Anjir, sewa teh anjir. Urang cinta aing geus jadi mantan anjir, makanya yo paheno. Demplon anjir mantan urang teh. Wah, gagal mantan teh tambah. Anjir. Ini bangga boga mantan orang Cindog ge. Kok semoga mantan teh teh. Tak apaleun. Teh mah ih boga mantan baheula blasteran ho. Orang Inggris. Lain. Oh, blasteran Arab. Lain. Naon atuh? Ya nya setengahna orang Indonesia. Heeh. Setengahna di bajingan anjing. Boleh. Kunaon ari Neng? Bangun nama dan menuju hamil. Uleuh, geuningan. Alhamdulillah. Emang tos dicek ku Neng? Atos dia teh positif. Oh. Hamil. Hayu atuh urang pariksa lah aya namanya. Ada mungkin we. Tapi neng teh asa ngidam. Aduh, gini, nyidam naon sok-sok nyari sok Kak. Asa hayang nyecol tanam jenong ku sangu. Aduh, ari Neng ka hoyong teh. Jual yang nyocot tarang nong-nong pisang euy. Aya beladinya euy. Aneh lampir garak euy. Baiklah. Hayu atuh aya kitu mah. Aya tata tangga palingnya. Hayu atuh. Hayu pa diantar lah teu misi dedek mah. Hayu. Tadi itu nasi. Assalamualaikum. Cuk. Assalamualaikum. Cuk. Waalaikumsalam. Naon? Iya, cuy. Aduh. Abdi teh iya nya aya yogi kalau teh. Ya naon teh? Pun bojo ieu. Naon? Ujungnya sih ngidam. Atuh alhamdulillah terus badan naon ka dieu? Aduh, sanes kira sopan itu nya, tapi kan ari anu ngidam mah nya sok ngaco geun ngece. Nya terus? Itu kan itu maksud tujuan aja. Ngidam, hoyong nyocok tarang nong-nong pesanmu tuh cenah. Hayang nyocol tarang nonong ku sangu. Mun teu ieu mah ceu kumaha deui. Pun bojo aya ka hoyong. Nya atuh nya, tapi antesan sakedap ya. Mangga hatur nuhun. Aduh, tuh nya Neng geuning teu disangka-sangka bageus si Ece teh. Atosan sakedapnya. Pamit teu? Hah, henteu naon sabios. Ayeuna mah kieu nya. Nuhun. Mangga wae ngidamna ku Ece dilaksanakeun nya. Nuhun, tah. Tah. Heg. Cocol tarang aing nya. Aduh. Sing warag tah sia ku aing ditakol. Aja. Ya, Dek. Ini gopar ke mana sih ya? Nah, gimana dong hujanan atuh? Terus kumaha? Kopi. Minta duit teh, Bi. Ngomong ibu mah teu boga duit ah. Waalaikumsalam. Juleha. Aya naon? Sabaraha? 50.000. Aya. Tapi iraha digeus ka sana. Saya ku si mama digeus ka sana mah. Ya, coba. Cing. 50.000 nya. Iya, Teh. Tuh, katanya Teh. Ayo sami. Atuh hujan, gawe uihna. Iya, Teh. Nya atuh mangga.
Kenapa ya tuh? Wah, Aduh. aman beda injung, kuinung silai ha. Tadi lu si Adri dikeun. Akan oh sakit-sakit na doi. Ayo kulit. Gede 10.000 Wah, ba. Mau pelit ini. Ah, bae, we kumaha ibe ah. Ayo ada batur merek, ada batur merek. Ayo 10.000. Bae we. Ih, tuh. Pelit. Tuh anteng ya. Ih, sia peniwanian ka ibe kitu. Dasar budak bangkawara, doraka sia ka ibe kitu. Bodoh amat. Ih. Ya, ibe geus ya doraka. Bodoh, aku gebang bisa.